Alhamdulillah urang geus ngaku diri urang tia mikarido bahwa Pangeran Allah Subhanahu wa ta'ala raditu billahi robba, agama Islam urang ridho sebagai agama urang, wal islama din, urang ridho bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai nabi urang, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ngeunaheun diomongkeun nama ridho Pangeran tia Allah, ridho agama Islam tia Allah, giliran be aya anu nanggap jaipongan tuh ari ridho mah urang teu resep kana nanggap jaipongan, malah pan Haji Pendi menyawer gaul. Ya Allah, ongkoh ridho agama Islam sebagai agama urang, ongkoh agama Islam tia aya nu ngobok-ngobok cicing bae teu cemburu. Coba jajal pamajikan urang aya nu ngobok-ngobok bacot ternyata gitu. Kunaon ari Islam agama urang aya nu ngobok-ngobok Haji Pendi cicing bae, berarti kan eta berhargaan pamajikan daripada agama. Tuh betul juga. Masya Allah, lamun urang ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi urang, sebagai rasul urang, atuh urang kudu nuturkeun naon anu diparentah ku nabi urang. Urang atuh kudu terus be Masya Allah cinta urang teh ka Kangjeng Rasul, cinta atuh ka keturunana. Masya Allah, geus di mana-mana urang ngomongkeun ridho bahwa Nabi Muhammad adalah nabiyya wa rasulah, tapi ternyata ngahina ka keturunan Kangjeng Rasul. Eueuh sukoh, eueuh deudeuh, beuh malah mah asa neuleuh jurig. Dipertanyakeun karidoan dirina ngomongkeun Nabi Muhammad sebagai nabi ya wa rasulah. Tuh jelas pen eta bae urang mah Masya Allah tingali di berbagai kitab-kitab karya para wali-wali Allah ketika ngahartikeun raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Urang kudu mencintai juriat nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji be urang niatan ibadah ka Allah naon bae tuh Masya Allah. Cak Haji Pendi aing mah ieu unggal peuting salat tahajud tapi dagang bangkrut bae. Oh berarti Haji Pendi salatna lain ka Allah hayang maju dagang. Tuh bener juga. Ayo padahal mah aing mah ngaji beja ieu teh malah mah jadi ketum ke cak sorangan, tapi ieu mingping morosot be kahirupan. Oh berarti lain nyaran mardotilah Haji Pendi tiak salat nak ngaji nak hayang maju usaha.
Iya salah berat. Karso aing mah ngaji teh magahan ngan aya tiluan doang. Dek naon urusana padahal ari dek tujuan limardotilah nyaran karidoan Gusti Allah mah ngamagahan ngaji nu ngaji nangan sorangan magahan ngaji ngan duaan sapuluhan saratusan seribuan naon bedana ari nyaran ridho Allah mah tuh warang rak tak aja pedi karsal dong aja dengan tiluan doang. Oh berarti magahan ngajina lain nyiar mardotilah nyiaran jamaah loba berarti pinarakaeun bos gitu geus bah balangsak nu ngaji nangan tiluan doang ka neraka deh tuh ya Allah kan rugi luar biasa. Mantakan mudah-mudahan be orang bisa nyiaran ridho Allah subhanahu teu kudu riweuh urang teh lamun ibadah teh hiji be nyiaran ridho Allah teu riweuh dia teu boga beban tipe ting tahajud magahan ngaji jeung sajabana sanajan laju usaha teh morosot kahirupan teh mingping sulit teu beban ya tuh urusan kahirupan urusan ibadah jadi teu dikuat kaitkeun tah lamun geus muat ngaitkeun kadak beban ribet luar biasa engke ka ditu na moal salat deui mah jengkel pundung ka Allah demo ka Allah itu ningin salah ya Allah segala manjur emangna dukun tuh eueuh nu riweuh baginda junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngumumkeun harita teh ka para sahabat teh yuk urang umroh beuh masyaallah baru ngakomo nu asalna ti urang Mekah cak paribasa geus mulai pruk prak prek prek jang naon persiapan berangkat umroh langsung dipimpin ku junjunan Kangjeng Nabi Muhammad. Masya Allah berangkat pan harita teh geus kaluhan kaum lalaki kaum ibu-ibu gemilu teu kurang ti 12.000 pada saat itu yang mengikuti umroh jeung junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan harita teh atuh mameh berangkatna geus geureuh di lembur teh geureuh. Aya anu sisedekahan bae, aya anu jarah bae jeung sajabana supaya bisa salamet di perjalanan. Lempang suku ti Mekah teh. Ngucluk be ti Madinah menuju Makkatul Mukarramah. Ukuran ti dieu ka Surabaya kurang leuwih lah lempang suku. Masya Allah asana lamun haji pedi geus lah mendingan paeh bae jeung tapi kan semangatna para sahabat luar biasa datang ka Bi'ru Ali mun bahasa urang mah Bir Ali di dieu mulai nyokot mita teh mikot salat harita teh mararandi heula sanggeusna marandi laju salat sunah ihram beres niat nawaitul umrata wa ahramtu biha labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak gemah talbiyah suara junjunan jeung para sahabat padahal masih ieu teh kiloan keneh meter ka Makkatul Mukarramah ender di Mekah suara itu. Masya Allah maca talbiyah di Bi'ru Ali ieu geus kadenge ka antero Mekah. Coba bayangkan Masya Allah eueuh nu teu nyarileuk kabeh ieu aya suara naon ieu? Aya suara naon ieu? Jin deui. Ya Allah eta di Habib Rozako eta mah jin Habib Rozak berarti gegeden musyrikin pada saat itu ngayakeun sidang darurat pohara kan luar biasa
ngayakeun sidang darurat anu pimpin ku nu geus buukna putih halisna putih. Ya Allah, ta eta karak jin tuh. Akhirnya kan gegeden siapa be? Iya pasti pasukan Muhammad. Masya Allah, begitu datang ke Hudaybiyah, iya kan terjadilah ditahan pergerakan baginda Rasul. Tuh gegeden teh ya nongkrong kabeh, tidak boleh lewat. Masya Allah, sedangkan kan enggeus ihram, enggeus niat eta teh ihram. Mengenang, Masya Allah dihadang kabeh di Hudaybiyah. Kos gitu kan bau Sayyidina Ali geus mulai ngasah golok. Geus pokoknya maningan keneh babat bae geus pae-pae hirup-hirup daripada teu tulus. Gitu kan. Sayyidina Umar Masya Allah kumisna geus rebing. Ji atuh lain bantarak-bantarak. Geus tanggung junjunan pokokna mah urang geus berangkat di Makkah geus niat mikot kawari dihadang lah pokokna mah ieu disintrekan gerengsek ulah sakan terjadilah perundingan. Tak ieu kan terkenal perundingan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah kan lain bantrak-bantrak. Masya Allah, salah satu di antara butir-butir perjanjian tersebut bahwa di tahun ini tidak boleh melangkah ke Mekah, berarti kan iya ke Mekah na teu tulus, ihram na teu tulus, iya umroh na. Sedangkan kan geus niat ihram, geus make pakaian ihram. Nawaitul umrota wa ahramtu biha labbaik Allahumma labbaik. Lamun balik bae ka Mekah ka badih ka Mekah Madinah deui dalam posisi keur ihram geus lah nungguan tahun hareup bae ieu kan kudu ngajaga kapaharaman ihram teh kan terus bae teu meunang make sesengitan haram, make sesengitan teu meunang make baju anu eunang ngajahit haram, make baju na ngajahit. Terus kadituna hubungan suami istri jeung pamajikan jima haram. Ayo ongkoh pamajikan urang, ongkoh tadi bisa dipake. Eta teh kan kudu satauneun lamun ke tahun hareupan berangkat teh kaditu kan. Masya Allah ulah-ulah nangguan sataun Haji Pendi. Euy, nangguan saminggu bage beak bodrek 5. Ayo deh kumaha coba mantakan tuh. Masya Allah ketika caririk sahabat kakang jeung Rasul eta teh be untung jelema nu bala leunghar mah kunaon kakang jeung atupannya nama bisa sedekah meuli eta teh bisa sedekah nyeun masjid nyeun majelis taklim bisa berangkat ke Mekah bolak-balik tanya jeung sajabana jihad. Hari kami panu susah ieu deuk kumaha ih cakang jeung teu kudu sedih kunaon lobakeun jima lobakeun hubungan jeung pamajikan eta sodaqah bernilai sodaqah jijak sahabat masa situan ya cakang jeung logikana kieu logikana kan jeung kieu atuh make logika lah ya. Andai kata ya teu boga pamajikan ya kan andai kata atawa pamajikan teu daek mere bae eta barang eta bangsa diutad atau ka mamana bae kan kadang-kadang dikata tanggakeun ayo dikajablaikeun ya kan tah eta teh kan terjerumus kana haram maka ku ayana ieu teh laju diiekeun ka pamajikan sehingga salamet tah ieu teh sahwat teh salamet tak ieu si pamajikan menang nilai sodako kemudian si lalaki ge menang nilai sedekah tuh mantakan geus ku ari teh bersyukur dengan ekonomi morosot geus be lobakeun hubungan apa yang bisa paling cek pamajikan parait ya itu boga duit eta sih ngomongna segala parait. Masya Allah
tuh ayo komo nangguan setahun coba itu haram dalam posisi keur ihram teu meunang nikahkeun prak anak ayana aya jodona kemudian ditikahkeun ku bapakna keur posisi ihram lam tasihah teu sah pertikahan dilanjut bae zina bakal ayo nikahkeun anak posisi keur ihram teu sah Masya Allah jadi kudu nangguan deui pan angel paling ngecak anak nak bau ya mah kudu dicangcang heula barang namun kebal teuing kan gitu kan atawa posisi diri nah hayang nikah deui teu sah keur ihram nikah teu sah nikahkeun ge teu sah tuh kadenge jaro duh Gusti pan eta ngaramuka we sahabat junjunan ieu daripada ribet kos kieu mah geus mendingan urang hirup-hirup pae-pae tarabas bae ulah cakang jeung ulah urang paniatna lain deuk perang kan ke awal kana ge urang umroh berangkat ka tanah suci ka Makkatul Mukarramah teu mawa senjata kabeh eueuh nu mawa senjata hanya mawa perbekalan kajang salah mah di ditu ulah cak Sayyidina Umar junjunan teu mawa senjata ge kami wani jawara atuh ngaranna ge sanajan itu mawa pedang ditangkisan ku leungeun kami ulah Umar tenang ieu ayeuna kan tetap terjadi perjanjian Hudaybiyah di dinya lah maka ieu berarti tidak boleh untuk tahun ini melanjutkan berarti kan kudu balik deui nah sedangkan geus mikot eta teh jang ngaleungitkeun paharaman ihram maka Kangjeng Rasul ngainstruksikeun yuk urang mencit embe disebut dam ihsor set pencit embe gunting rambut tahallul set selesai masalah geus eta mencit embe teh kaya-kaya gaganti tawaf gaganti sa'i pencit embe set dam isor lantaran teu bisa dilanjut ka ditu geus maka di dieu tek tahallul teu meunang tahallul heula jadi meunang gunting rambut kakarak mencit embe teu meunang jadi mencit embe heula mencit embe ieu anggap gaganti tawaf gaganti sa'i geus beres tawaf sa'i kan tahallul tah ieu ge pencit embe tahallul set beres boleh pakai pakaian biasa deui meunang make sesengitan meunang deui hubungan jeung pamajikan ngan ulah di dinya ulah pira ku di lapangan deuk nikah deui hop tah eta kan urang deuk nuturkeun Kangjeng mengeunangan teu kudu make emosi selesai atuh selesai cak Kangjeng atuh geus ari jaganjaran meunang ieu ya ieu mah Allah nakdirkeun teu bisa kata urang balik deui hanya engke bakalna aya kodok bagi Rasul teh mantak engke bakalna aya umroh kodok tuh geus teu kudu beban cak urang masalah teu kudu ngotot-ngotot nah ayeuna kan kieu permasalahan kuarieu lain saeutik jelema anu geus niat ihram ihram haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak geus marake pakaian ihram terus dijaga ku para askar teu meunang ka Arafah akhirna kan aya anu dibuang ka jidah aya nu dibuang ka gunung-gunung sehingga teu bisa ka Arafah sedengkeun itu teh ma'zamu arkanil haji teu bisa berarti atuh gagal ngaranna kos kitu deuk naon teu kudu riweuh teu kudu sulit mencit embe set tahallul geus beres selesai tuh daripada ngotot geus lah woi dulur sah bae di dieu di jidah ieu na teh wukufna di jidah Allah ge nyahoan ieu ku boloon sia ngomong geus bae atuh tangkanya jadi haji na haji jidah teh mah artina teh kudu maksakeun seperti itu urusan ganjaran geus dibere ku Allah
nu jadi permasalahan ieu salametkeun ihromna. Ulah ngotot sok henteu kudu kitu teu kudu ieu ihromna salametkeun karena enggeus ihrom haji bawa balik ke Indonesia dalam posisi ihrom bae make calana saeneng-eneng haram bae bakal teh jima jeung pamajikan saeneng-eneng haram bae kan eta teh sanajan judi deui teu sah nikahna zina bae bakal kan rugi lah ju aya anakna ditikakeun ku eta teh teu sah pertikahan anakna ieu salametkeun etana salametkeun hukum ihromna ieu ulah ngaberes ulah ngabicarakeun tentang maksakeun terus jeung sajabana Allah nakdirkeun teu bisa ngalaksanakeun haji sedengkeun geus niat ihrom salametkeun ihromna make naon junjunan geus mere contoh tuh di panah Hudaybiyah ketika dijegal ku para tentara tetulus atuh geus mencit embe beres mencit laju tahalul selesai tuh eueuh riweuh lamun urang nuturkeun hukum junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain make hawa nafsu pan lamun ku hawa nafsu mah geus bae budak taklid terus isukna bae geus karopah isukna karopah heuy naonan tuh teu kudu maksakeun hayu bae engke kan lamun maksakeun sanajan terus bae jangan ngalaksanakeun tawaf ngalaksanakeun sa'i di dituna kajegal atuh teu bisa lah geus bae ngaranna teu bisa selesai ieu geus ulah ngomongkeun masalah urusan hajina ieu ihromna salametkeun itu lantaran urusannya panjang kabawa ke Indonesia terus baik ya kos gitu lah jeung kiai di mana eta mencitna di lembah dinya ketika nyana dijegal dirinya pencit dirinya hayu di mana bae bisana terus bae waduh geus terus bae harawese ku ari teh geus balik deh ke Indonesia hese atuh geus bae tah eulan sanajan aya kaol leutik-leutik ge kan kuduna mah di ditu sanajan aya kaol itu deui pencit embe tahalul selesai tuh terus pan eta mafsadat itu lain deui mafsadat nu salama ieu digawean ku jana heulanan ieu mah jang nyalamatkeun ihrom bae heulanan tah ieu kan ku ari permasalahan lain saeutik anu kamari teu bisa ka Arafah kemudian laju ku ari barali geus mah nyana teu sah nikah ieu hajina ieu mah mawa hukum ihrom keneh ka Indonesia eta nu dimaksakan maksud kukula ta eta ta ieu teh ulah sampai terjadi kan engke nanyana terus bae haramna ngalanggar pa ihroman make baju pasti ge jemual di imah salama si imah make pakaian ihrom jemual make baju preman haram pakaian ihrom ayo make sesengitan haram hubungan pasti jeung pamajikan haram bae kabair lain lega waduh atuh jeung pamajikan haram aing nikah deui teu sah zina bakal leuwih parah bakalna mantap salamatkeun hukum ihram melalui damul ihsor mencit embe tahallul selesai masalah tuh urang ngeunaheun ari nuturkeun hukum junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah hawa nafsu pan kieu kiai abeh disebutna sah bae karena lamun engke teu jadi teu tulus kan ieu kami mawa rombongan terus rombongan kami nuntut laju pan eta kami kudu mayar bode kerugian lah tak eta masalahna ieu tanggung jawab ulah berpikiran ka dieu geus urusan eta mah urusan eta ieu masalah hukum heulana tuh Masya Allah pan ngeunaheun yeuh ari hukumah Haji Pendi jelema merdeka baheula mah pan aya abid lamun dina lalaki aya amat amun abid jeung amat mah dimiliki ngaranna kan eta teh bisa dijual beulikeun kos embe we ngan ari Haji Pendi mah embahna embe oh merdeka lain embe lain maksudna jelema merdeka lamun hayang nikah ka amat
padahal nyana mampu kawin ke jeung awewe merdeka ieu teu sah pertikahan. Ari geus kiai lamun hayang sah kumaha? Mun hayang sah kudu cumpon 2 persyaratan. Kudu bisa kudu aya 2 persyaratan. Syarat kahiji cak Haji Pendi lain embung kawin ke jeung awewe merdeka tapi teu kabeuli lantaran mas kawinna maraha. Eta teh pangleutikna ge 50 gram, pangmurahna ge awewe merdeka. Atuh kami bisa di mana cak Haji Pendi? Sedengkeun kami mah sagram ge ieu hese, sagram ge. Tah, nasib balangsa kos kitu ngaran. Padahal ari Haji Pendi mah jelema merdeka ngan hayang kawin jeung amat ieu teh hayang kawin jeung jelema merdeka teu bisa lantaran teu kabeuli maharna luhur teuing. Kan ari di Arab mah mahal. Ari amat mana ngahutang deui. Mas kawin ngahutang mah barangna tiis engkena. Atuh meunang mah meunang bae Haji Pendi aya bae. Nah, ku ari teh ari amat mah ku sagram ge bisa. Bisa ku sagram ge matakan cak Haji Pendi kawerat kula tah ari mas kawin amat mah. Tuh. Hiji. Nomor kaduana persyaratanna ieu teh teh kudu sieun anak zina. Cak Haji Pendi, waduh, ieu unggal poe barang sok di talian bae. Kunaon ngamuk besa asal hudang hees ngamuk. Asal hudang hees ngamuk. Masya Allah, sagede eneng meureun tamanya. Sedangkeun de kawin jeung awewe merdeka teu kawerat jamarahal. Ya kan, laju kawin jeung amat lalaki merdeka mah panteusa. Sedengkeun barang ngamuk bae cak Haji Pendi ieu asana ieu bisa nyaran jablay kos kieu mah. Rempan zina tadi mana-mana ieu geus terjadi rempan zina. Lamun teu terjadi aya pertikahan maka diperbolehkan lalaki merdeka kawin jeung amat. Kunaon? Sebab nomor kahiji ieu teu kabeuli jang awewe nu merdeka, nomor kaduana mun teu kawin terjadi zina. Maka ieu teu nanaon. Atuh kiai, kumaha lamun make sabun colek? Naon eta maksudna? Hah? Ngalah. Atuh. Cenah mah pohar aja kan. Ya Allah. Tuh. Tah ieu ngahindar perzinaan, ngahindar onani. Teu nyahoan onani nya nama. Eta ngalocok teh onani. Gitu jadi onani teh ya cak guru kula di pagentongan kudu ngaji di pagentongan aya jelema baheulana boga kabogoh ngaranna Nani itu laju kunyana sok dibayang-bayangkeun teh baju asup ka jero kamar mandi nyokot sabun colek laju kan baju oh Nani ta eta maksudna gara-gara eta ta eta ulah ya Allah. Kuari Haji Pendi sanajan merdeka lantaran horenganan hirupna balangsa teu kabeuli awewe merdeka hartina teu kaurat sedengkeun rempan zina maka terjadilah Haji Pendi nikah jeung amat ngaran Siti. Cak Haji Pendi geus lah kajian asal aya liangan be. Ari prak eta Siti andahan kawin deui jeung Haji Rusdi. Pan cak Haji Pendi. Asana eleh keren berarti kan? Pan eta si Siti geus jadi pamajikan aing kunaon bisa nikah ke jeung Haji Rusdi.
Begitu ditanyakan ka Siti teh, "Je, aki-aki pikun meureunana. Jacan pernah kula dikawin ku di dinya." Masya Allah, cak Haji Pendi aing ku riweuh-riweuh teuing, ieu geus mah susah. Pamajikan teu ngaku deui. Teu ngaku pernah kawin, Masya Allah. Ayeuna kan datang ka kehakiman untuk ngajukeun permasalahanana. Tah ieu andai kata Haji Pendi pamajikana eta teh adalah amat, ieu kudu dijelaskeun masalah alasan kawin jeung amatna. Tuh kan kamari mah ye, kamari lain amat pamajikanna teh teu meunang secara mutlak saudara hakim bahwa Dakdu itu adalah istri saya. Teu cukup ku sakitu doang. Kudu ngalaporkeun na kieu, saudara hakim yang terhormat, bahwa Dakdu itu adalah istri saya, sudah ditikah oleh saya melalui pertikahan pakai walinya yang menikahkan saya, dan ada 2 saksi, Haji Sahmad dan Haji Sardi. Tuh kan kudu kitu jelas ngaranna ebreh nyawa bahasa ebreh kudu jelas. Nah, andai kata amat kudu dijelaskan ieu teh alasannya nikah ka amat. Saudara hakim yang terhormat, istri saya yang bernama Siti itu sudah saya tikah. Yang menikahkan saya adalah sayyidnya dan 2 orang saksi, Haji Samad dan Haji Sardi. Saya menikah dengan Siti karena alasan saya menikah dengan perempuan merdeka, saya enggak punya uang. Kalau saya enggak nikah, ini barang saya bisa nyelonong kemana saja. Teh kudu dijelaskeun etana. Atuh kudu aya bahasa etana, mantakan di dieu fa in kanat amatan. Andai kata istrinya seorang amat, fal asah wujubu jikril ajsi antaul wa khaufi anatin. Menurut kaul asah wajib untuk dijelaskan tentang jikril ajsi antaulin, bahwa tidak mampu untuk bayar mas kawin kalau menikah dengan perempuan merdeka, wa khaufi anatin aizidan anatea. Dan kalau saya tidak menikah, ini bahaya barang saya. Kos gitu gitu. Tuh. Karena ieu teh al mustarotain fi jawazi nikahil amati. 2 persyaratan untuk boleh laki-laki merdeka menikah dengan perempuan amat. Tak ieu kudu aya 2 persyaratan. Ya Allah. Itu teh ngomongkeun Pak In kana amatan gitu. Ini berarti kan ieu penting. Anu tadina teu sah nikah jeung amat lantaran sieun ni zina, maka ieu sampai dimeunangkeun. Geus darurat kos gitu kan, berarti kan darurat atau walil hajat kan mungkin kadituna ad-darurah tubihul mahzurat. Tuh tina nyokot ieu teh hadis junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la dororo wala diroro. Tah geus ketika engke ngomongkeun la dororo wala diroro, ieu ku Imam Syafi'i dijadikeun qaedah ad-darurah tubihul mahzurat. Geus engke bakalna eueuh hukum nu ngajelaskeun tina Al-Qur'an, eueuh hukum nu ngajelaskeun tina hadis, atuh gunakeun tak qaedah mazhab ad-darurah tubihul mahzurat. Mun teu make kos kitu macet hukum bakalna. Macet hukum. Ayeuna deuk kumaha coba? Haji Pendi kabeneran aya di tengah leuweung. Culak cileuk sorangan beueuh sasaha. Laju melapar beuteung lapar. Eueuh kadaharan aya ge bangkong. Duh cak Haji Pendi pan ieu mah bangkong haram, tapi aing beuteung lapar.
mun ieu bangkong teu didahar ukuranna kalaparan atau ieu teh nyawa nganclok. Lamun nyawa nganclok naon ngaranna? Paeh atuh keluar nyawa paeh. Lamun ieu tiak didahar bangkong nyawa ieu kuat di jero lantaran ieu beuteung kaganjel seubeuh nganu didaharna bangkong pan haram. Tuh, maka ieu dalam posisi darurat seperti itu dahar bangkong jang naon nyalametkeun nyawa. Tah, geus engke bakalna jadilah manusia bangkong. Bangkong karada eta kan tunangan ad-darurah tubihul madurah. Ya Allah, atuh engke lamun eueuh kos kitu teh macet hukum. Macet. Di pulau Haji Pendi teh be nyana teh ya ieu keur naek parahu pecah parahu. Terdampar di hiji pulau. Hirup Haji Pendi na hirup. Terdampar. Hayang payah payah hirup. Terdampar be di hiji pulau. Tadi nangan pan eta pingsan doang barang gudang Haji Pendi teh Masya Allah sorangan bae. Ieu teh kunaon kapanggih jeung awewe geulis di tengah pulau. Masya Allah, otomatis itu horeng awewe ge sarua deui terdampar kadinya. Berarti kuari di hiji pulau teh paduduaan bae Haji Pendi. Anjay deui bae eta. Berarti kan teu eureun haram lantaran atuh eta si awewe ge ngarasa terlindungi aya babatur aya batur. Haji Pendi ge kan sarua luar biasa, otomatis kan lempang segala kamana bae paduduaan pan haram neuleuna. Ayo laju sawaktu-waktu mandi kabuka aurat pan haram. Komo lamun terjadi biologis naik. Naon eta biologis? Sahwat tinggi sahwat. Tuh. Iya kan posisi darurat di dia teh. Oke, ya. Maka mazhab Daud Johiri ngamenangkeun pertikahan tanpa wali dan tanpa dua saksi. Eta karak digunakeun tah. Ini supaya paduduaan. Cak awewe eta teh ya, saya tikahkan diri saya kepada engkau wahai Aa Supendi. Ayo dengan mas kawin sapu tangan atau naon kan sapu tangan doang. Tuh Cak Haji Pendi skobil tuh saya terima pertikahannya sah. Tah sah geus dalam kondisi jang darurat kos kitu ieu teh sah geus dicekel halal ditoel ge halal langsung dipake bisa kayak atuh geus teu kudu diomongkeun ka diana mah asal halal dicekel be atuh ka dituna halal dinaon atuh geus kitu ai prak ku Haji Pendi dipake posisi mawajablay ka dibawa ka saung ieu mah ngajore-jore awak doang tetehna kula ngomongkeun dibawa ka hotel jangan teu kamar tuh mawa jablay dibawa ke jero hotel. Di jero hotel Cak Haji Pendi teh kita nikah yuk berdua. Tak be eta si awawe ngomong lajuna saya tikahkan diri saya pada engkau dengan mas kawin eta teh 10.000. Kemudian cak lalaki saya terima tek dipake zina sama. Tuh ulah tama tetep tewak jilid ieu teh. Masya Allah karak paeh. Kos kitu atau lamun kos kitu dimenangkan mah atuh asana kabehan marawa jablay. Ya Allah ya Rabbi itu di dia pain kanat amatan pal asa wujubu zikril ajzi an taulin wa khaufi anatin.
Masya Allah geus teu kudu riweuh ketika urang ieu ulah make hawa nafsu ibadah ka Allah Subhanahu. Salatna ulah make hawa nafsu, ngajina ulah make hawa nafsu, magahan ngaji kitu keneh ulah mawal make hawa nafsu, bakal ngeunangeun moal aya pabalentrok teh nu nyieun pabentrok ge ieu nafsuna beuh Masya Allah indah baheula kiai jeung kiai sanajan ti loka panggih lantaran baheula pajauh bari jeung kendaraan hese tapi asa deukeut kunaon teu eureun-eureun jol aya jelema ti mana sia ti lembur anu deukeut ka kiai anu deukeut hatur salamkeun nya hatur salam itu ge kitu keneh teh sehingga sanajan ti loka panggih asa sering kapanggih kunaon silih hatur salam silih doakeun jeung sajabana. Masya Allah indahlah kahirupan kiai baraheula, kahirupan ustad baheula, kahirupan santri baheula kunaon silih hatur salaman, silih doakeun jeung silih deudeuhan. Masya Allah ari kuari silih telu, ya Allah silih telu bahasa maksudna. Ayo coba ya Kiai Pudoli ke jeung Kiai Supendi, gara-gara Kiai Supendi eta teh berkatna katari ku Kiai Pudoli bau sumpah sarapahna ge aya 100 kali mah. Nah eta singa dewas gara-gara naon Pak urusan pribadi. Ieu nu nyieun masalah ge urusan pribadi berkat, kadang-kadang ieu silih hujat urusan keagamaan. Kadang-kadang boga kepentingan pribadi mempertahankan jabatan atau hayang naik jabatan tapi make atas nama agama luar biasa kencengna kaya ngomongkeun agama horenganan di ditu nama mempertahankan jabatan caknya nak mah heuy kiai Allah teu nyahueun beuneunan tah nu mantak loba ku Allah dicabut ya teh ya kabarokahana dicabut sagala-galana ieu urusana dianggap Allah teu nyahueun nya boga pikiran kos kitu mempertahankan jabatan atau hayang naik jabatan ieu gawani ngajual agama kaya ngomongkeun agama padahal di jero nama mempertahankan jabatan geura paeh kiai model kos kitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Yuk urang ikhlaskeun ka Allah Subhanahu wa taala muluskeun tidak punya tujuan apa-apa hiji bae Allah Subhanahu wa aqdan malian wallahu a'lam bis